pusing heula capek. Pan ieu can beres atuh, Neng. Kumaha ieu teh? Ieu dunungan di urang ge Di mana atuh? Heeh nya. Sok, di dieu Neng nya. Eta cai dunungan asup HP dan mentengan dengan cai acan boga dunungan teh. Mumpung eueuh da eta sok ulah diuk-diuk acan kana bari nungguan dorukan. Ada angin teh mak. Boro-boro. Make kitu pan bener di lohor teh waktuna dahar. Heueuh nya eta boga dununganana pan koret geuning boro-boro. Lain kamari teh geus nginjem duit ka dunungan. Heeh nginjem ngan beak dipake mayar hutang mak teh. Kudu nage dunungan meuleun emak anu kudu barang bawa mah kan boga dunungan teh koret teh kos teu nyaho wae segede palit Ai. Coba lapar, coba panas, ki ipikeun deui mah. Pan nyaho dunungan koret kitu teh urang barang bawa we sangu-sangu wae mah. Heeh angge geus kieu mah lah engke mah urang mawa saboboko mah banget. Kalau mun datang dunungan urang nginjem deui duit, pan geus teu boga duit meureunnan. Heeh geus teu boga anu kamari ge pan can kabayar atuh nang nginjem wae nginjem mana kumaha mayar emak teh. Kira ku teu mere aya butuh mada urang gawe sapopoe di dieu mah. Hasep di atuh nya di ditu mah ieuh pisan di dieu mah hasep ngebul. Dia mah rada jonggon kan. Rada jonggon ah. Isi katembung ku dunungan. Can di ditu datang can ka dieu Can nya. Can ada daun heula we lah. Terus saya dunungan teh bisa eureun. Secara rapes bangetnya dunungan teh banget don teh. Bawel jeung banget pelit aing mah heran. Heran. Asa can pernah mau ada angin ka kebon. Satunuhnya teu mau samak mau samping-samping mah geunaheun ngagoler. Mama bari kieu we nunutan Negara we teh aya we tapi dudukan mah ngebul teh. Naon gawe teh karang ngajar dog kitu geuninganan. Pancan beres kok ngaji dong. Rasakeun saku aing. Nah, gitu. Gawe teh ukal cegan pisan. Yo. Ampun ieu gawe kumaha teh cara ricing we gawe teh teh kumaha? Kan gawe merenang dibayar. Leceu teh jeung emak teh. Lain cek saha cicing reureuh pan ngadurkan. Heureuh kali sakit geus sakit geus lega. Lagi imah we tong gawe mak. Dapat aku teh reureuh acan kan hayang minum hayang naon deui. Tempok teh tita tadi. Samarut eueuh nya. Da nampo atuh mah. Karek dieu Nyamannya urang ngecek saha tita Yang meredi sok urang sacang kawak ieu. Ampun. ada tangga atuh ieu teh tangga biar terus ngadukan ka karek ngadaweng emak teh. sakit mana lega kieu dengekeun tuan ieu teh lohor geus aduh barang gawe geus nah meni diganggeureuhkeun we leuheung mun bawa mawa da angeun mah tuan mah ka Mawa da angeun mah ngan Mana we meni cai acan. Dikeun ge urang mah. Sare kumaha teh tadi pan ieu lega terus ngadukan. Nanti aku mere barang-barang terus sore nya. Balik ka dieu ah. Balik Oh, ke mana itu atuh? Moal dibayar ku aing eta nu 5 poe eta tah. Da liceug gaweana ge. Kadunungan teh nya gawe urang tanaga diperes dibere barang da angin teu mantau ge mah ini lega eta oge hanca mun dipitnah we teh barang gawe nunutan sakit urun sakit jadi omong teh dunungan teh. Eta mau hayam gua eta hayam aing make ditewak. Dari mau mah eta hayamna galak dieu ka urang. Keraku galak juga perubahan elek ku hayam. mah pantesan hayam sok eueuh wae ieu meureunna berarti ieu kapange ayeuna mah sia gebeban gebeban sekalian irang hayam aing sia
pantesan eueuh wae hayam teh eta Oh, geuning. geus eueuh sabaraha ieu pantes rek mintihan oge. Orang Berarti mana eta moal poe eta jelema anu sok nyokotan hayam. Banget ganong mah Heeh, udah gitu. pasti. Cirian mah cirian. Oh, jiran kayak mun papangi ku aing mah tadi gebugan. Hayam na gebakeun serak Nah, itu balik hayam. Tuh ti heula coba geran ini teh. Urang tadi kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jelema teh mani teh aing liwat oge. Cik pan eta teh geus kolot atuh Oh, jeung sing tutup boga gitu, cik boga pikiran. pikiran saeutik eta teh teu kolot. Aing mah nah, teh teh jelema teh urang mana teh teh Tanya, coba banget na. Mak nu nabrak ka urang. Lain mana, berak mana kolot napa paling ge maneh nu teu nempo. Bisi labu saya jadi mata kayak kumaha lamun jadi gering kolot. Mun sia teh nya mani kita teh budak teh urang mana sakakar Takol coba mak, coba geran asa banget teu nempo. Kamu cepet aing